Ceng, anjing, kami ya masih kena di kota gudeg. Guys, hampir 2 minggu, Ceng. Duit tereh bea, gawean acan beres, terdampar we aing di dieu, Ceng. Teuing ti manakeun sing aya rezekina nya. Komo orang Sunda ku saya didoakeun sing gede milikna. Tapi tong hariwang, Ceng, mising duit sudah menipis, hirup terdampar. Dahareun mah bakal terus diteangan anjing dahareun anu istimiwir, anu terbaks, anu ngeunah di daerah Yogyakarta. Mantul, Ceng. Anjing kadeh tampo di subscribe, like, komen, jeung share, follow oge Instagramnya @nyenyo_ceng. Bye bye. Ting ting. Hei, Ceng, akhirna manggi oge ye. Geus kurelang kuriling jeung si Tarjo neangan tempat dahareun akhirna aya nu ngarekomenkeun ka tengkleng hoha bangsaning daging. Tapi kunaon ngaranan tengkleng hoha? Kusabab di dieu teh lada kacida ceunah mah. Ke urang cobaan ladana siga kumaha nya. Teu hah gitu. Lain hoha teh lain hoha hohe nya lain ya. Oh, sugan teh ho jiga dangdutan gitu. Ah, gitu tapi lain ieu mah pokona. Hoha teh naon atuh? Jadi hoha teh lada, rasa tengkleng teh lada. Membeledak gitu bibir teh sembriwing we. Lada teh jiga omongan tetangga, Jo. Pedas. Jeung jiga omongan netizen beureun nya. Oh henteu netizen urang mah balager heuh. Sarole netizen Garde milik. Garde milik, Karasep, Garulis, netizen urang mah lah. Balanja mah pokona mah the best lah. Juara. Tah ieu teh tengkleng hoha teh alamatna teh lah keur dibere nyaho. Eta mah urang langsung cus cobaan tengkleng hoha teh nya. Tah Ceng dieu teh kami geus pesennya cenah mah anu rekomen di dieu teh tengkleng hoha. Nah menuna teh tengkleng hoha jeung pul iga kambing kicik siga kumaha bentukanana jeung rasana teuing lah pokona mah cenah mah eta nu rekomenna teh. Ke tempo heueuh bentukna kumaha rasana jeung kumaha nya. Sangguna mau sorangan euy. Ih, kamaran pisan aing keur lapar, aing sangguna lising loba. Ceng, jadi sangguna teh mau sorangan di dieu mah saseubeuna Hexamagicom ge. Tuh, aing tempo anjing. Apar jadi mentung Hexamagicom. Tah, Ceng geus datang ieu tengkleng hoha jeung pul iga kiciknya urang cobaan nya. Tah, ieu Ceng ieu nu ngaran pul iga kicik teh iga jiga kieu nya rasana lada urang cobaan. Wah, lamun ieu naon ieu? Ah, eta tengkleng hoha, Ceng. Eta nu disebut tengkleng hoha. Tunggal poe dahar daging panas beuteung, Ceng. Aing geus panas beuteung. Ieu keur bareuh ieu. Cenah lada mata hoha, tapi cai aing mah teu pati ladanya. Weune naonan lada sakieu mah, Ceng. Bener gak? Asli. Iya anu pul iga kicikna amis lah nya. Leuwih ka amis nya. Sama dari gulai. Ya. Nah. Tah ieu nu disebutkeun tengkleng hoha teh jiga kieu, Ceng. Tengkleng hoha teh jiga kieu. Mantap, Ceng. Mantap ke? Mantap euy. Tapi ieu juga nama senina teh cenah neangan daging tinu nyarelap tulang kieu, Jo. Heeh. Nyari iga mah kieu heueuh. Amis.
manis pisan, ladana kurang lada ke lada pisan ya. Cenah ieu teh tengkleng hoha teh lada tapi euy sakieu mah eueun anaonan. Asli kalahkah amis cek urang mah. Keur maraneh anu teu resep lada cocok. Benar. Jadi sakieu mah teu pati lada. Nah, heng tempo nyoplokeun tulangna. Mantap. Tuh. Pokokna maraneh anu keur ka Jogja anu geus barosan dahar gudeg geuh nya. Tah, nu beuki daging wajib pisan ka dieu. Wajib deh, kudu. Tapi teh nya hargana teh sabaraha kurang tempo. Untuk salah dia mah urang nepotna 60.000. 10.000 mah moal duitna euy Joy. Biasa saware kekero. Jadi pun KTP. Lamun si tengklengna kuahna juara aja. Mana cing nyobaan? Gurih. Anjing tukang cobaan. Kan. Gimana tuh, Ceng? Tak kuat tengkleng nama, gurih asin ceng. Kan iya kitu hungkul lah hese ngegelna eta euy duh nyelap kana huntu. Pan seni na, Ceng, seni. Senina teh seni. Ada hari iga mah kieu kabeh ge. Tah. Ieu es lemon tea lagi diberi gelas sagede badak ceng. Dagingna, Ceng. Alah, mangkul. Tapi Jo ngomong-ngomong, tengkleng hoat teh anu boga teh warna keneh cenah. Jadi pengusaha muda Jo. Siga urang-urang ora kieu. Ayo urang mah pengacara apaan atuh. Benar. Lainnya euy. Ora kana usaha halus. Bener. Kurang doakeun sing lancar. Tapi Jo, Euy, di Jawa Barat sama model dia kieu geus aya can ya. aya pas jigana aya, cuman urang teu apa can pernah. Tapi can pernah ngadenge pernah ge urang ngadenge iga bakar. Iga bakar, Biasa lah iga bakar mah. Lamun ieu mah timimiti di sayurna, di tumi. Teuing lah teh nyaho naon ngaranna pokona di kecap make kuah. Lamun ieu di kuah gurih gitu nya. Ceng, aya sum-suman ceng ya. Mantap. Nyarari kana huntu, nyaralap kana huntu tapi senina ieu ceng juara pokona. Dagingna karandel. Da remplu. Nah. Mantap. Tah ceng, jadi harga si tengkleng hohah teh hargana 43.000 saporsina tapi loba. Lamun ieu tengkleng kambing iga kambing tengkleng kicik mah hargana 60.000 saporsi. Tapi cek urang mah loba keneh anu ieu sih anu 43.000. Nya eta mah terserah cek marane eta harga kumaha mahal apa murah. Cek saya mah relatif lah untuk harga mahal rasa ngeunah, harga murah belum tentu ngeunah. Sakitu ceng ku urang. Tah, cengnya. Jadi tengkleng hoha teh alamatna teh di Jalan Wonosari kilometer 7 di depan pom bensin Mantub Jogja. Habis marana reka dia langsunglah datang. Nama sakieu wae nya dina episode ayeuna dahar di tengkleng hoha Jogja. Kayak panggil deui di episode selanjutnya.